Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Firdaus. Di sini saya akan membagikan video bus simulator Indonesia dengan livery Sinar Sari Siena. Pada hari ini di saat pekerjaan saya sepi, saya buatkan video buat kalian semua. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Jika kalian sudah klik tombol di bawah ini, silakan kalian tonton sampai selesai, dan saya turunkan link liverynya di deskripsi video ini. Sebelum kalian menonton, saya akan jelaskan terlebih dahulu, ini hanyalah sebuah cerita dan hiburan, bukan berarti nyata, ya kan? Saya akan buat busin versi Sunda antara supir angkot dan supir bus yang berakhir konyol. Mungkin kalian penasaran apa isi video tersebut? Mari kita saksikan secara seksama dan pahami isi ceritanya. Tonton sampai selesai. Oke, terima kasih. Pir, area tas saha nu seberang jalan sorangan bae. Jelema nu marahan bae tak asa kenal. Doangnya tak kamari supir angkot ya, nu kurang direbut penumpangna asana arek naon ceritanya. Mending berangkat lah, orang lanjutkan perjalanan orang. Yuk lanjut, OTW berangkat. Lah ini tanya aya bae dengan tadi jelema sok memarahan bae di sisi jalan doy lah laju nama burung dikumakeun horeng yang milik mamol pah ya jeung sendal jepit. Nggak jorto yang ada pikiran. Yang penting orang goreng narik. Dek menang penumpang, alhamdulillah. Dek temenang lagi orang mah. Dikumakeun deui. Lagi nama lah burung. Sabar-sabar hate. Meskipun ke bawah di cokot batur lagi nama. Narik mah terus. Berangkat. Coba ya Pir, rada dimusikan ya. Nya karasel ya, laju nama bunga-bunga hate. Jor teuing musik naon ge. Yang penting mah hate bunga. Ya musik iya bae orang ya. Iya musik nu paling ngenahan nih bagi orang. DJ Marshmello. Oke, tarik. Oh iya, anu laguna DJ Marshmello teh ya. Ieu naon teh judulna ieu naon judulna? Teu apal urang ieu judulna naon? Iya teh judulnya Alone anu versi koplo. Kumaha ngeunaheun teu? Ngeunaheun ku ngeunaheun mah ieu. Aro kaya ieu urang teh nyaho ya Alone teh naon Alone? Nya teu ngarti urang mah. Ari mangkana khusus orang ya Alone eta artinya sendiri, lamun di bahasa Sunda eta sorangan. Oh sorangan nya kuari mah terang urang ge. Nah tancapi berangkat. Eta sorangan. Lamun cek bege-bege kuari teh cenah. Alone kitu eta sorangan. Biasa bahasa ABG. Lainnya urang ieu ABG teh nyaho ieu. ABG teh naon ya artina ABG? Iya, sio kepo-kepo teuing barangsa ABG teh ABG eta anak baru gaul. Oh, anak baru gaul. Geus lawa dibahas nya urang sok inget eta ya. Inget kana masa-masa bujangan keur baheula urang. Bensit neng. Aduh. Geus penting pertanyaannya orang ya kali ya. Can ngopi ya. Orang ngopi heula. Sugan mangge si supir tadi teh aya nu angkot semarahan bae. Yang geus urang gerang ngopi ya. Nya can ngopi urang teh suke ya. Aduh, ya ngopi. Tapi doang di sekitaran ya ada ini bau-bau nama ya. Rasan orang selain dari air ke pemagi ya. Orang panggil di tabrak baik kalau dengan tuman. Agak betretnya bertabrak. Waduh, tempokeun eta bakal mamarahan ke urang. Tempokeun tah. Lah, tuh geus mamarahan ke urang lah. Aduh, jor teuing lah rojuna mah. Digantian nek babaraha juta ge kurang digantian. Kaca pupus mah bisa nyambung deui selain diganti mah.
Geus tempokeun bela jeung malah keng capek sorangan tular geus tulak cangkeng bae capek eta murahan bae keun bae tempokeun yang penting kurang digantian berani berbuat berani bertanggung jawab yang orang gentleman berangkat. Way back home to you. Oke, terima kasih kepada kalian semua sudah menonton video ini. Saya minta bantuan kepada kalian semua, tolong bantu share dan bantu channel ini supaya semakin maju ke depannya, dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys.